Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit bagian anu ka 13 atanapi 23. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ming hilap, di like, di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jakarungsing pedang mayit bagian anu ka 23. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung, tumpak dung, tumpak dung, tumpak dung 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 pak. Si Gordah harita diuk dina golodog, beungeutna kaciri semu beureum. Teu kungsi lila torojol, aya 2 urang lalaki anu norojol ti jero imah. Aya naon Gordah? Datang teu diondang, ngareluas be si laing mah dewek keur mahutkeun deuleu si juri dia. Cik salah saurang nu duaan kadenge cumarita. Duh, hampura kuring lur, hampuranya geus ngaganggu. Cik si Gordah rada nyengir bacing. Nyalah teu naon lur. Ngan eta we meuni asa aruas dewek mah ieu teh. Aya naon? Cek eta jalma bari semu nyerenge. Padahal hatena mah ngakeremet. Sabab keur maheutkeun ngadon diganggu. Lamun heug lain ka si Gordah nu datangna, geus tangtu bakal di gaplok teh eta jalma teh. Nya syukur atuh ari teu kunaon mah. Kieu ieu teh lur. Kuring datang ka dieu teh arek mere pagawean ka ranjeun duaan sugan daek. Cek si Gordah neuteup kanu duaan dari anaker. Ai pagawean naon ieu lur? Sok garabejakeun. Kabeneran euy dewek duaan. Geus lila nganggur ieu teh boga pagawean. Sok gawe naon? Tembal si kembar. Lamun nilik tina keuretan beungeut sarta papakean anu dipake ku eta 2 jalma, geus bisa dipastikeun yen maranehna teh anu disebut si setan kembar. Sirahna bardegul, buukna nu cararang, hareurah siga kawat. Beungeutna totol-totol harideung urut panyakit kuris, matak sawan jeung matak sieun pikeun anu nenjon.
kieu ye teh Lur, dunungan kuring nya Juragan Ranta. Manehna teh nitah newa Kijang Kancana cenah nu aya di leuweung larangan. Cing kira-kirana aranjeun duaan sanggup teu? Pan aranjeun duaan oge tang tugeus nyaho lalakon eta leuweung. Sabenerna mah kuring sorangan oge wani ngan Juragan Ranta teu mikeun lamun kuring kudu mangka sesoranganan mah. Tah ku kituna Juragan Ranta teh nitah neangan batur ka kuring teh. Tah kuring ingat ka anjeun duaan anu geus kanyahoan gelade wawanena. Kumaha kira-kirana? Nuhun Lur, nuhun geus inget ka dewek euy. Cek si Wikarta seuri semu ngagak-gak bungah tayohna mah. Kela Lur, kela. Ari perkara wawanen mah anjeun duaan memang dipercaya, tapi kuring rek nanya sanggup henteu. Ke. Nya. Soal wawanen ente teu salah milih ka kuring duaan. Kuring jeung adik kuring sangguplah asup ka eta leuweung larangan. Moal sieun ku jurig naon bae oge nu aya di dinya. Tapi ye dina perkara newa Kijang Kancanana dewek duaan teh lain ahlina euy. Ngadenge beja cenah yen eta sato teh kacida linghas jeung hese ditewakna. Komo deui ieu kudu dina kayan hirup-hirup di bawana hese atuh. Cek Wikardi milu nyarita. Jadi cindekna anjeun teh sanggup kitu pikeun newa Kijang Kancana? Cek si Gordah netep seukeut ka Wikardi. Hish, lain kitu maksud dewek mah Lur. Maksud kuring mah kumaha lamun ngajakan saurang deui bisa teu kira-kirana? Ngajakan saha deui tah? Sok saha kira-kirana anu rek dibawa gabung jeung urang? Wikarta. Si Tobar si Jaring Iblis. Nya, sanajan ilmu silatna aya di sahandapeun urang tiluan. Tapi si Tobar si Jaring Iblis teh pan boga pakarang sakti anu ngaranna Jaring Iblis. Dewek yakin euy yen si Tobar teh sanggup tapi kenewa Kijang Kancana dina kayan hirup-hirup mah. Kitu Lur tah. Kumaha panuju teu lamun ngajakan si Tobar? Sakedapan mah si Gordah langahulang. Manehna nginget-nginget kana ngaran jalma anu cikena disebutkeun ku si Wikardi. Sanggeus dilangahulang nyeh manehna seuri. Nya kuring kakarak inget ayeuna mah bener pisan Lur, bener kuring panujulah lamun si Tobar gabung jeung urang ajakan bae Lur sakalian. Cek si Gordah nyerenge bari ngacungkeun jempolna ka si Wikardi. Nya geus atuh ari kitu mah ira ye urang arek lumampa ka leuweung laranganana. Ke kuring disampur si Jaring Iblis nah ira kira-kirana? Cek Wikarta milu nyarita. Nya isukan be daena mah geus beurang teuing. Isukan isuk-isuk urang sampeur tah si Tobar si Jaring Iblis. Sakalian miang langsung ka leuweung larangan. Tembal si Gordah. Nya atuh ari kitu mah aya tuh Lur urang ka jero. Loba reungit jeung tiris duar mah euy, hayu ka jero. Cek Wikardi ngajakan semah napikeun asup ka jero imah. Sup. Nu saterus tamat tiluanana arasup ka jero imah. Sanggeus dariuk sarila di jero imah, tuluy si Gordah ngaluarkeun kanjut kundang tina balik bajuna. Tah, ieu buruhna euy ti Juragan Ranta. Sesana mah cenah engke lamun geus hasil newa Kijang Kancana dibawa ka Juragan Ranta. Nya atur-atur be ku anjeun duaan ngabuga bagi nama. Tobar si Jaring Iblis oge berewe ku anjeunnya. Perkara ngopi dahar jeung keperluan sejenna mah salira di jalan keun kuring nu nanggung lah. Cek si Gordah ngasongkeun kajut kundang ka Wikardi anu samemehna geus dibagi dua heula eusina.
gancang bae eta kajut kundang teh ditampanan ku Wikardi ataupun pisan katempona teh. Kon kitu deui adina nyata Wikarta paromanana mear marahmai ari menang duit mah. Tah ayeuna mah euy anjeun reuh labe di dieu luhur. Wayahna nya di dieu sarena. Kuring jeung Wikarta rek neruskeun deui hanca nu tadi katunda euy. Can bitu ieu teh sok nyeri awak lamun can bitu teh luhur. Hehe. Wayahna nya ngajelog di dieu sarena. Cek Wikardi nyerengeh bari jung nangtung. Si Gorda teu nembalan. Tuluy bae manehna ngagoledageun sirahna dina anggal jarami nu aya di dinya. Ari si setan kembar mah duanana sapsup deui ka kamarna masing-masing pikeun nuluykeun hanca kacang hideungna. Para wargi sadayana pecinta dongeng Jakarungsing si Pedang Mait. Ieu mamang rek iklan heula sakadapnya. Bilih anu peryogi belangkon, iket, kaos Sunda, baju pangsi. Mangga-mangganya kantun marilihan tah. Di juru belah kenca di handap tah aya kantun klik. Engke bakal disalurkeun kana Shopee-na. Teras pilih baralanjanya. Mangga baralanja etang mantosan mamang kangge naonnya kangge royalti ieu naskah gitunya. Mangga baralanja barade ieu ibu kacang rambutan. Mangga waktu geus manjing kawanci tangage kira-kira jam 12 berangan. Panon poe memejeuhna ayana luhur embun-embunan ngajadikeun hawa kacida panasna. Caturkeun ayeuna Jakarungsing nyikayah Ki Pantrong Katut Jangkodir anu harita keur nari kreuh leumpang ngarandeg ngareureunkeun lengkahna. Urang rareuh lawe euy. Duh, teu kuat yeuh akang mah hayang ngopi ieu teh. Kabeneran ieu dihareup aya tuh aya warung euy. Cek Jakarungsing bari nunjuk ka warung anu teu jauh ti dinya. Nyajang kaleresan ieu agi oge geus beuri beuteung ieu teh. Cek Ki Pantrong nyerengeh bari ngusapan beuteungna. Sanggeus kitu mah opatanana laleumpang deui nuju ka warung anu cikeneh ditunjuk ku Jakarungsing. Sanepina ka warung opatanana tuluy bae gugek dariuk dina kursi panjang anu memang geus disadiakeun di dinya. Wilujeng sumping di warung emak Aden sadayana. Mangga carali. Saurang awewe tengah tubuh ngabageakeun. Eta awewe teh tayalian anu boga warung anu katelah nama Jumi. Mak euy, uing panjenkeun kopi misdok gurilem sagelasnya mak. Ngan ulah dikocek mak euy. Cek Jakarungsing. Kopi misdok. Nu kumaha kopi misdok gurilem teh Aden? Cek Maju mikerung. Mama, kurang jauh lah ulina geuning mama ah. Teu rame mama ah. Ongko tukang warung. Tapi misdok acan nyaho geuning mama. Kumaha ieu teh mah? Ih, leres Aden. Mama teh terang. Ngupingna oge nembe ayeuna misdok mah Aden. Aya oge nu sok pesen teh kopi tubruk atanapi kopi pahit. Sanes di eta mah teu aya deui jeung mah teu uning Aden. Cek Majumi bari sembung seuri koneng. Yeuh mah anu disebut kopi misdok gurilem teh nyaeta kopi nu amis, medok, gurih jeung pelem tapi teu dikocek mah. Kitu. Nya kahartos atuh pami kitu mah Aden. Atuh da Aden mah disingket-singket nyariosna. Mah janten lieur. Cek Majumi rada nyekiki. Nu araya di dinya jadi marilu sareuri. Kaasup saurang wanoja anu keur meakeun alas sanguna di salah sahiji kursi. Tisaprak rombongan Jakarungsing arasup ka eta warung.
sapasang panon eta wanoja teh teu leupas nitenan kanu anyar datang. Pangpang nama nitenan ka Jakarungsing anu rada mahiwal kalakuanana jiga nu kurang sasetrip teuing saon. Lamun nempo tina ringkak paripolahna jeung papakeanana mah ieu pisan ya ciri-ciri jalma anu keur diteangan ku diri aing teh. Gerentes eta wanoja bari terus maling reret ka Jakarungsing. Si hore eta wanoja teh nu taya lian ti Sekar Mayang pamiarsa. Sekar Mayang si Ratu Totok ti Parang Tritis teh geuning. Diparengkeun pisan manehna papanggih jeung jejaka anu keur diteanganana di eta warung. Tapi manehna teu wani langsung nepungan lantaran can pasti yen nu disebut Jakarungsing teh eta. Jadi merhatikeun heula we pikeun sawatara waktu mah. Dupi aki anu ngagandong panah bade pesen naon ki? Kadenge deui Majumi tumanya kaki Pantrong. Lah aki mah pangalaskeun sang we nyai sok pangalaskeun hayang dahar. Tembal Ki Pantrong bari gep kana goreng hui. Sami abdi oge mah pangalaskeun sangu. Cek Nyi Kayah milu nyarita. Abdi oge mah sami samikeun lah sareng anu sanesna mah. Cek Jang Kodir pipileueun hayang alas sangu. Muhun mangga atuh adennya. Dupi aden anu gondrong bade ngalas sangu moal deh. Cek Majumi neuteub ka Jakarungsing. Moal mah uing mah moal dahar. Misdok gur lembe mah cukup mah. Temal Jakarungsing bari gep leungeun katuhuna kana misro. Sanggeus kitu mah tuluy bae Majumi ngoloyor ka tukang. Pikeun nyayagikeun pesenan tilu jadi semahna. Teu kungsi lila oge Majumi geus norojol deui datang bari mawa baki jeung nyiru. Tuluy kabehanana ditundaan hareupeun anu opatan. Sanggeus kitu mah anu opatan langsung ngadarekul nyang hareupan alas sanguna masing-masing. Sabot keur kitu rentang-rentang ti kajauhan ka tembong aya 4 urang lalaki nu keur leumpang nuju ka lebah warung didinya. Sanggeus deukeut nu opatan teh tuluy ting bedega narulak cangkeng di hareupeun warung. Lamun nenjo tina tangtungan jeung papakeana anu diparake ku eta 4 urang jalma geus bisa dipastikeun yen eta jelema teh lain jelema balener. Buukna galondrong, sirahna dibalengker ku iket barang-bang semplak, kumisna baraplang ngacerpat segala detai. Dina cangkengna masing-masing nyaroren bedog anu pararanjang. Paroman beungeutna budi amprotan taya pisan marah main. Hei, Nini peawat nu boga warung. Coba euy, dewek sadiakeun arak asli 4 lodong euy. Salah urang tina opatan ngagorobok. Curugna ditunjukkeun ka lebah Majumi anu harita ka tembong awakna ngaleper. Teu aya arak made, teu aya. Majumi arapap areup nembalanana. Wah, warungna naon kieu patut. Piraku eueuh arak-arak acan. Ulah ngabusta we sia peawat. Cek eta lalaki nu ngaran si Busro bari muncereng. Atuh puguh Majumi beuki geumpeur. Samping kebat nu dipakena jadi ngadadak base. Tayohna mah Majumi teh yor ki ngihan maneh bakat tingku soak. Leres aden teu aya arak tara icara nu karan itu mah aden aya oge teh sistri jeung pop ice. Edan deh eta tandana ngandung harti yen ieu warung teh hayang dirungkageun beureun ku dewek. Teh sistri can aya zaman kiwari mah teh sistri mah engke 200 tahun kareup teh sistri mah gelo teh sia. Bra Hiji kursi kosong dijejek satarikna ku si Busro. Borobot.
Korsi nepi ka ngaborobot numprak pararoto. Jalema nu area didinya pating rarenjak. Ngan Jakarungsing we wungkul anu katempona tenang-tenang we teh. Manehna anteng ngosokan kulub jago, ngokosan kulub jago. Hei, kumis baplang segede tai. Tong kasar atuh ka awewe teh. Geus dipecakeun to aya kalang ngaruksak ajon mah kumis baplang. Sekar Maya ngagantawang bari nunjuk ka si Busro anu centang-centang we kumis baplang. Atuh pogoe si Busro jadi burial buncelik. Gancang Malik netep kawanoja anu bieu nyentak ka dirina. Kurang ajar. Aya bikang wani sesentak ka dewe. Ai. Tapi herang geuning euy. Geura tewak ja tewak ja. Geus lila dewek tembanggi nu hararipu euy. Tewak. Ngadengi parentah tinu jadi gegedugna, lalaki nu disebut si Kasja teh gancang ngarontok ka Sekar Mayang. Ngan orokaya Sekar Mayang gancang ngajaul keluar warung. Corelat. Jeleng. Kurang ajar. Udah, kapung. Cek si Busro mere parentah deui ka balad-baladna nu tiluan. Jeleng. Tilu urang baladna nu jarangkung gede. Patinggara jeleng ngurung ka Sekar Mayang nu harita geus nangtung pancuh bari masang kuda-kuda di buruan warung. Sedangkeun di jero warung, Majumi harita nyempot di juru bari ngayak-yak. Samping manggeus jibrug 2 kali. Nyikayah Ki Pantrong jeung Jang Kodir areureun berang daharna. Tuluy narangtung nempokeun kaluar. Ari Jakarungsing mah anteng be nyuruput cikopina. Siga kajadiana naon. Sabrut. Harita si Kasja ngarontok deui ka Sekar Mayang. Kilak. Sekar Mayang ngakilak saeutik. Atuh puguh we. Si Kasja jadi nyolonton newak angin. Dina kesempatan eta Sekar Mayang gancang nonjokkeun pereupuleutna kana hulu angan si Kasja. Hiu cakung jebrot andau. Si Kasja ngoceak hulu anganna karasa seueul mural. Kurang ajar. Boding, Sarmat, gancang tewak euy. Lain kalating harulang bae si lain tewak gancang ngaratere. Cek si Busro mere parentah kadua urang deui baladna. Jeleng. Sembrut. Si Boding jeung si Sarmat bareng narajang pikeun newak Sekar Mayang. Jeleng Hiu. Sekar Mayang luncat ka luhur, nu saterusna ngabagi tajonganana ka nu duaan. Cakung des. Aduh alah. Si Boding jeung si Sarmat meh bareng patinggara ro. Dadana nu kabeunangan ku tajongan Sekar Mayang karasa nyeri ka cida. Kurang ajar. Sok ulah kagok podaran bedak. Eta bikang di podaran duman. Si Busro ngagorowok, beungeutna jadi bareureum semu amarah. Sabab nempo balad-baladna sarumangir nahan kanyeri pada kabeunangan. Serepet. Harita tiluanana pating serepet ngalugas bedogna sewang-sewangan. Kaasup si Busro oge geus mesat bedogna. Jeleng. Harita opatanana tingkara jeleng ngabagi diri ngurung tangtungan Sekar Mayang. Sadar kana kaayaan, Sekar Mayang rutretkeun opatan. Sapasang panonaran cingeus nitenan kana gerakan-gerakan opat lawana. Silak korebat hiu. Opat bedog anu pating kurilap meh hampir bareng ngolebat kalebah Sekar Mayang. Sekar Mayang anu memang geus taki-taki sapinuhna gancang babalicetan pikeun nyingkahan panarajang lawan. Tilu bedog bisa disingkahan ngan hanjakal gerakanna kurang cepat. Nalika rengseng ngahindar tina samberan bedog si Busro, bedog si Kasja datang rek nyacag kana pundukna. Wudiu. Sekar Mayang oge sabenerna mah ngarasaeun yen aya samberan angin anu ngarah kana pundukna. Tapi kulantaran dirina oge puguh keur dina kaayaan dongkok sarta kuda-kudana labil, jadi ukur bisa pasrah be kana kaayaan.
Barang sajengkal deui bedog si Kasja seseukeutna rek nepi rek nyempalkeun punduk Sekar Mayang. Ngadadak si Kasja ngagero, "Butang ada celang." Bedogna ngabelentrang laju ngaceleng leupas tina ceklanana. Samemehna aya nu ngabelesat di jero warung, nu saterusna mah ngahantem kana pigelangan leungeun si Kasja. Horeng eta teh pagaweana Jakarungsing. Jakarungsing nyintrekeun hiji siki jagong anu keur diopina, bari dibarengan ku tanaga lapisan tangtuna oge. Kelo haram jiada doang samangklukna nu geus kumaha wani ngilu campur kana urusan urang euy. Cek si Busro luak liuk kasabudeun eta patempatan. Manehna nyaksian pisan kana kajadian waktu si Kasja ngajerit teu pupuguh. Sakilas mehna nempo aya nu nyamber kana leungeun si Kasja. Kaayaan simpe taya sora nu nembalan. Jakarungsing masih anteng kana ngokos jagongna. Sadar kana kaayaan yen dirina geus salamet tina bahaya, Sekar Mayang gancang luncat ka gireun si Busro. Jeleng! Satuluyna dina gerakan anu cepet kacida, Sekar Mayang ngasupkeun panotokna kana urat-urat penting dina awak si Busro. Atuh puguh teu ampun deui. Eta si Busro anu gede haukna teh jadi heuras siga patung jeug-jeureg sawak-awak. Ukur sapasang panonna we wungkul anu masih katembong gular-giler. Hiuk curela celeng siut trek. Sanggeus kitu mah Sekar Mayang tuluy ngabagi paneteupna kanu aya di eta warung. Sanajan nya oge dirina teu nyaksian kana kajadian anu karandapan ku si Kasja, tapi mehna yakin yen geus aya jalema anu nulungan ka dirina. Red Sekar Mayang ngareret ka Jakarungsing anu keur tungkul bari milihan goreng bala-bala. Tegbe manehna boga sangkaan yen eta jawara anu geus ngajadikeun si Kasja nepi ka ngajerit nepi ka bedogna macam. Sabot Sekar Mayang keur melong kitu, seak si Boding datang narajang. Bedogna nu ngagurilap ngolebat ngarah rek nigas beheungna. Ngarasa aya sambaran angin ti tukang, Sekar Mayang gancang micin awakna kagigir. Siuk leplos. Bedog si Boding ngahakan angin. Nempo serangan baturna nyamos, si Sarmad teu cicingeun. Gancang mehna oge luncat. Bedogna ngahiuk bangbaraan. Tapi ngan sakidat Sekar Mayang geus aya gigireunana. Siuk tak. Tilu totokan nyayang dina pigelangan leungeun. Puhu ceuli jeung cangkeng si Sarmad. Atuh puguh we harita keneh awak si Sarmad jadi jeug-jeureg teu bisa gerak. Sarua jeung si Busro. Ukur panonna we wungkul anu katembong buburilakan jeung gural-giler. Nempo kaayaan dua baturna nu sarupa kitu, si Kasja jeung si Boding jadi leungit kawanina. Maranehna embungeun lamun nepi ka ngalaman nasib anu sarua. Tuluy duanana andi prek di hareupeun Sekar Mayang. Aduh, ampun nyi, ampun. Kuring ngaku eleh nyi, ngaku eleh. Si Kasja nyarita kituna bari tungkul. Sapasang leungeunna diacungkeun ka luhur siga nu nyembah. Pon kitu deui si Boding, mahena oge nurutan si Kasja ampun-ampunan. Gampil mento hampura mah. Bayar hola itu korsina tukang warung anu tos diruksakeun ku batur-batur anjon. Bayar. Cek Sekar Mayang bari nunjuk kana korsi anu tadi dijajak ku si Busro. Logat nyari tanam madog pisan. Mangga nyai, mangga. Baris diganti ku akang digantian. Tapi itu bebaskeun heula batur akang duaan. Ulah hareuras siga kitu. Ai. Lamun kukuring henteu dibebaskeun. Ku anjeun moal digantian korsina kitu. Sekar Mayang rada tarik nyaritana. Panonna neuteub seukeut ka si Boding anu cikeneh nyarita. Sanes kitu nyai, sanes. Nanging akang nyuhunkeun itu rerencangan akang di landongan heula itu. Cek si Boding jadi gempeur.
Nyaritana oge make bahasa nu lemes ayeuna mah. Monggeus, entong loba nyarita, sukra gantian heula itu korsina enggal. Ngadenge sora wanoja nu aya di hareupeunana beuki tarik bae nyaritana. Akhirna masih boding jadi seber oge. Tuluy nangtung nu saterusna mah ngagedik indit nyamperkeun Majumi anu harita keur ngayak-yak keneh di jero warungna. Ieu mah yeuh. Keur ngagantian kursi anu ruksak mah yeuh. Cek si boding ngasongkeun duit kencring 2 siki. Oh, wios, tekedah Aden, tekedah. Tembal Majumi, sorana ngadeg-deg. Tarima bae mah euy, tarima mah. Apanan yen kursi teh kudu muruhan mah. Kitu ge lamun boga kaina. Kaina mangre kudu muri jeung kai-kaina mah euy. Sok tarima mah euy. Cek hiji sora nu aya di beh wetan. Si boding ngaliuk. Nalika si boding ngaliuk kalebah bijilna sora. Da atuh. Ari ujug-ujug. Soak tos nah kabujeng seep wadia balad dongeng ATE official. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.